Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ka-10 hisaban. Cek lugot eta hitungan. Hisaban teh cek lugot mah hitungan, ngitung hisab teh. Umum ek ngitung naon we ngitung ngotret. Aya deui kan ngitung ilmu palak. Ilmu palak teh ngitung iraha waktu tanggal hiji Ramadan, iraha tanggal hiji Syawal. Itu hisab sami. Jadi hisab teh cek lugot mah umum ngitung we, ngitung naon we. Nya. Tah nu dimaksud di hisab di dieu mah nyaeta aya hisab cek istilah tauhid. Hisab cek istilah tauhid mah nyaeta nyicingkeun bangsa jin jeung bangsa manusia amalna rek dihisab rek dihitung. Jadi engke teh di akhirat teh nya jin jeung manusia teh dicicingkeun ku Allah teh rek naon amal-amalan perbuatanana rek dihitung, loba anu alus loba anu goreng. Tah iraha dihisabna dihitungna amal-amalan jin jeung manusia engke teh nyaeta tos nampa buku catatan amal. Dihitung kabeh amal-amalan teh. Amal-amalan pagawean, amal-amalan ucapan, amal-amalan anu dikeretegkeun dina hate dihitung. Teu aya nu kaliwat. Tah engke teh nu nampa buku catatan amal ku tangan kanan maka dihisab amal-amalanana bakal ringan, henteu berat. Kita kan aya anu pak non teh anu nampa buku catatan amal teh ti belah tangan kanan aya engke teh tanu kitu mah bakal ringan dihisabna enteng teu ripuh. Aya deui anu nampa catatan amal teh ti tukang atawa ti kenca. Tah jalma anu nampa buku catatan amalna ti kenca atawa ti tukang eta mah dihisabna bakal ripuh, bakal berat, bakal pinuh ku kasusahan. Nauzubillahi min dalik. Tah jalma-jalma mukmin baik itu lain jalma hungkulnya mukminin rek ti golongan jin atawa ti golongan manusia, baik ti golongan jin atawa manusia nu penting mukminin orang beriman maka kabagi tilu golongan dina soal hisaban teh. Hiji aya anu bebas hisaban teu kieu sok dihitung si amal-amalan anjeun loba alus loba amal alus loba amal goreng henteu di kitu dibebaskeun we aya nu kitu tah. Anu kadua golongan mukminin teh orang beriman teh aya anu dihisabna enteng, dihisabna mah ngeunaon? Ngeun enteng teu naon, teu berat, teu seueur kasusah. Nu katilu orang mukminin teh orang beriman teh dihisabna teh aya anu nangtos keputusan, berarti rada berat ieu mah mukminin teh. Tah kitu we intina mah wajib ditekadkeun bahwa engke amal perbuatan manusia jeung jin bakal dinaon dihisab dihitung, loba nu goreng loba anu alus. Ngeun aya anu bebas hisaban, aya anu dihisab bari ringan, aya anu dihisabna berat. Itu jalma mukmin eta teh nu kabagi tilu hisabanana kitu teh.